si hatul iroda hade niat ya iroda teh kahaya niat teh ibarat bini Pak upama bini saya buahna bakal saya upama bini awal buahna juga bakal awal maka menentukan seluruh amal perbuatan perang sadaya. Rasul menjelaskan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa jasamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Maha memperhatikan arahnya berupa aset beli semua postur tubuh betul ya kadek jamu bukan teh tapi aku bakal perhatikan mah urusan hati jeung amal. Karena itu niat orang salah satu kudu apa? Lurus, ya. Kurang naon, bengkok. Para ibu, para bapak kadet naon, naon. Paling para bapak kadet naon. Oh, kadet naon, sama nak majelis pede. Niat suci, rek nasana, awas ah, nggak sih tuh. Umpama tengah jalan aya kendala, aya halangan, kumaha lah. Sim kuring terpiting ngaji mentu geus moal cek hade. Juman ti mobil waya umat pina we. Padua teh geus belajar geus ternyata geuning aya geus mobil nu tabrakan mangaliwat malahan sampai ka